Aduh. Aduh. Yan. Uswan teh eueuh. Aduh alhamdulillah Yan. Regreg urangnya. Bete lagu naon bete? Ngan disakirin regreg kuing mah panas hate. Panas kumaha? Dari ngaran-ngaran jelema boga hate jeung rasa Yan. Contoh leutik beureun tadi Pak Guru mah padalang diajak ngobrol ku Ekon jeung Hujang Amor. Ai urang apan urang teh sarua antara ieu jeung ieu teh jelema. Bener. Lain gitu sia teh. Lamun diajak ngobrol hiji-hiji, piraku teh ben kasubuh. Ai kahayang uing si Ujang Amor jeung si Ekon teh sok tanya kabeh ngobrol. Kabeh ngobrol, kabeh kru Tulalajo, tukang kendang si Iwan Akopra, si RT Nasir, Ipok sok tanya kabeh. Lamun maneh teh mikir lamun ditanya kabeh teh ben kasubuh meureun maneh teh. Ai urang mau nyalung meureunnya. Moal meureun hareup main nanya. Kada wir nanya ka mana Yan? Naon? Ai maneh ka dieu lempang anu katuhul anu kenca. Masih teh bukan nanyakeun kitu. Arek nyaho we ngah. Anu katuhul heula. Hah? Nu katuhul heula. Mun nu kenca meureun tinggalun. Oh, nu kenca heula. Anu katuhu meureun tinggalun. Barang atuh sia teh. Amun barang kumaha? Nya kieu meureun. Manya sia teh. Coba balik nu mana heula. Nya ada tukang heula di mana-mana ge. Ngaleka mah. Sia mah mana-mana ngajak tarucing kitu mah. Ya heuh. Nu tukang kumaha maneh? Ieu tukang. Tuh, pangareunah lempang itu. Sia jadi tarucing. Ke mangga padahal kan dikeun padahal kan dikeun. Tadi teh Mang Odih teh aya salah saya lagu anu digalenengkeun ku Jang Dadi Rancung. Anu judulna teh naon teh tadi teh? SMS. Tah dan SMS. Alhamdulillah nya Pak Guru ku aya SMS teh urang teh biasa ngobrol secara jauh. Jauh. Oh bener dan nyan. So eta canggihna. Heeh. Heeh. Eta SMS teh. Alus ngaran Odi mah SMS. Heeh. Urang teh aya nu di Palembang. Bener. Heeh. Torojo kan itu. Heeh. Langsung ku telepon. Heeh. Aya nu di Jamil. Heeh. Trak telepon. Tah urang teh adut. Heeh. Bisa komunikasi. Tah, aduh. Dengekeun tah. Canggih-canggihna aya HP ayeuna. Tah, heuh. Wirek nanya ai komunikasi teh naon di? Komunikasi teh sok disamel. Oh, gitu. Heeh. Sok disamel. Heeh, sok disamel eta mah. Tarasi eta Hah? mah. Ai tarasi mah mitohasi dadi. Aduh, lain. Naon? Eta mah Sanusi. Ai jadi mitoha maneh mah. Sanusi. Ai Sanusi masuk aya di janela geuning. Aduh, adi lain. Salah. Hah? Anu kitu mah Jalosi. Oh, tong bari popolotot atuh. Ningali bangetna ciga spion bemo sia teh mah. Oh, ha, tingali. Sok di kajauhan. Ciga spion bemo. Hah? Ka itu urang mah. Ka maneh? Tah kitu Pak. Iya benten ngomongnya. Ayah gorengna. Tah gitu nya. Janten kieu nya alhamdulillah tadi kukang dari dugikeun aya SMS. Ieu teh salah sawios aya SMS teh aya kebanyakan teknologi. Dah, ku teknologi canggih. Tadi kukang dari disebatkeun mereka Palembang pan beula mah ku surat. Bener. Ayeuna mah tinggal halo. Dah. Bener. Cuman kieu Mang Odi Aku kitu mah nya kumaha? ayeuna teh kadang-kadang sok disalahgunakeun. Heeh. Tina masalah HP teh. Heeh. Dah, tina Maksudna? HP aya keuntungan. Untungna Aya alusna, aya gorengna. ai alusna. Alusna eta kuayana HP teh bisa menambah wawasan. Anak karasa ku aya na HP. Karasa teh Benar. Hiji aya wawasan, kaduana Heeh. gak ngagampilkeun komunikasi. Dah. Heeh. Da jeung Ngan, cenah. ngan zaman ayeuna Heeh. sok disalahgunakeun. Maksudna padalang. Nah, contohna kieu. Ayana gara-gara HP teh Heeh. ayana pinjol. Bijol. Pinjol. Bijol teh naon?
pinjaman online. Oh. Nah. Pinjol jeung. Pinjol Heuh jeung. jeung judol. Tah, mana nyaho judol? Nyaho judol. Lain judol, yang mah nyaho teu. Judol malah musik kuyan ka kebon awi terus dia cingogo sia teh. Ah. Iya kau di, ininya. Jadi nu tadi teh ya, kuayana HP perkembangan canggih zaman ayeuna, disebut canggih teh gancang kapanggih. Anu asalna teu terang janten terang kuayana HP, tapi sok disalahgunakeun. Nu tadi teh ya. Gitu. Jadi perkawis HP mah kumaha niat nu makena. Eta. Sabab nu alus jeung nu goreng aya dina HP. Terus terang lamun orang teu tiasa naon kitu ngalaksanakeun ajuran ti pemerintahanna. Contoh ayeuna di mana-mana aya judol. Judi online. Di mana eta? Tina HP. Pinjaman online tina HP. Tapi teu saeutik. Zaman canggih ayeuna bakal kapanggih gara-gara tina HP. Jadi kesimpulannya ulah kawas tadi gara-gara HP rumah tangga jadi pabelit, dugdugi tadi cekang dadi tanawan gitu, rumah tangga jadi paburantak gara-gara HP. HP aya alusna jeung aya gorengna. Eta mah kumaha anu nyepengna jeung paniatan anu hade. Benar. Ya gitu nama. Contoh letik baheula pamajikan si Ekon nyonya HP nyonya TikTok anu akhirna si Ekon teh paburisat santai. Apaan pamajikan teh bobogohan jeung mewi Kang. Oh. Nah, eta anu salahna. Ulah lamun aya HP nya ulah sok disalahgunakeun. Lamun urang tina HP nyalahgunakeun bakal pataka kajadianana. Contoh nu tadi bakal ribut dina rumah tangga. Eta salah hijina. Bener. Tah aing pikeun ngungkulanana eta HP atuh kumaha carana make eta HP. Kieu nu tadi teh ya jadinya jadi urang priogina HP teh urang kudu diniatan nu hade. Hiji nu tadi supaya urang gampil komunikasi. Eta nu utamina mah anu kaduana keur nambah wawasan. Oh gitu. Nya wawasan perkembangan teknologi naon-naon aya dina HP. Komo zaman ayeuna geuning aya TikTok geuning ya. Nah, eta teh salah satu promosi ngan kumaha jalmina anu ngagunakeun HP-na. Tah eta. Kadieu. Maneh boga HP? Boga. Aya cek maneh HP teh naon sih? Untuk palsu. Saya teh alat komunikasi sia untuk palsu. Ai maneh boga HP teh? Teu. Paingan. Teu da dina HP teh pan tadi ceuk padahal teh aya nu goreng, aya nu alus. Dina HP teh contohna nu alus beungeut aing tah. Anu goreng beungeut balik. Oh bener contohna si Dadi. Apaan reka SMTV opat poe opat puting dibelan kuing. Nah ada teu aktif wae Pak Guru IC horeng HP-na teh modal. Maneh mah Dadi ye meuli HP teh model si Adut tah. Ye si Adut teh paling goreng HP-na teh Oppo merekna teh. Ai maneh naon meuli HP merek Udin sia mah. Arek kumaha teh nyamuk atuh. Mata kieu meuli HP teh ka semih bejakeun walus. Ahmad mah. Moal balik. Matak aing mah ieu nengekeun. Tadi ka dieu kira maneh teh. Maneh teh beli di juru wae sia mah jeung nu sieun maneh mah. Lain sieun urang mah ieu nu Bandung Gareulis dihareup. Gempeur. Heueuh. Nervous. Muncrat sia teh. Da aing mah harum. Matak aing mah SMS teh nyaho, naon soal komunikasi teh nyaho. Udah uing mah pan lila di Jawa atuh. Lila di Jawa. Paingan padalang. Gus. Sieu paingan begitu ningali banget teh ieu sia urang. Ai mana nyaan di Jawa asli? Urang Jawa maneh? Lain urang Jawa, ngan uing teh cicing di Jawa lila. Oh lila. Berarti bisa berbahasa Jawa? Ya bisa atuh. Ai bahasa Jawa ngagunakeunana loba bahasa naon? Pan loba o. Gitu mah. Di Jawa mah mun di Jawa Barat. Di ulang mah di Jawa Barat mah A. Jadi beda antara perbedaan bahasa antara O jeung A. Beda. Oh. Karek nanya kari dede. Nanya naon? Lamun mangga. Mangga. Heeh. Mangga naon? Di itu mah monggo. Bener. Lamun
rojok. Hah? Rujak. Rujak, Heeh. rojok. Ai mangga. Hah? Ai mangga. Monggo, Ai rujak. rojok. Ai baal tiris. Hah? Baal. Tiris, Heeh. bool, Ai dada. dodo, Cik sakalikeun. mangga, rojok. Ah, si teh naon. Sakalikeun ai mah. Moal. Apa di dieu mah geuning loba geuning di urang ge di sawah. Heeh. Aya manuk naon teh? Kuntul, si teh. Aya ulah manuk kuntul. Ai di Jawa. Pan di Jawa mah loba o. Naon? Pan model di irian mah. Kuntul di urang kuntul, itu mah kintil. Mun di Jakarta, Kentel, mun di Jawa. loba o. Oh naon? Loba o. Oh naon seteh? Eta si teh loba o. Oh naon? Pan di irian mah kintil, di urang mah kuntul. Di Jawa mah si teh loba o. Oh naon? Eta. Naon aing nyaho? Bejakeun, batur teu penasaran. Naon? Belekok. Tah, ada puguh sama kitu mah. Aing mah. Cenah. Lamun di Sunda mah kuntul, lamun di Jawa mah. Loba o. Oh jadi Belekok. Luwak jeung Jahan tadi mah padalang geus sasadu. Heeh. Tawing ayeuna rek sasadu saeutik. Sasadu. Rek pidato heula. Pidato kumaha? Oh pidato rek pidato urang mah. Atuh nu aneh pidatona. Naon aneh kumaha di mana? Nu aneh. Aneh kumaha? Pan tadi padalang mah geus. Heeh. Bahasa Sunda. Heeh. Sok maneh boga bahasa naon deui? Apaan uing mah heubeul? Uing maneh apaan teu? Naon? Uing teh goreng-goreng ge murid Jet Li sia teh. Ya terima. Jadi Jadi maneh nu jago kungfu. jadi hobal di Cina di mana? Hah? Hobal di Cina. Emaknya setelan gitu Cina sih teh. Uing teh ya murid ka hiji Jet Li. Uluh. Ai maneh. Ah, teh nyaho Bisa. maneh mah uing Heeh. mah heubeul ya di negeri Chinese. Jadi Chinese. Oh, Cina. Heeh. Jadi bisa maneh ngomong bahasa Tapi Cina. bisa aing mah. Ting sok sih teh. Oh, urang pidato make Pidato make bahasa Cina. hongan batur mana ngartian. Baik kayak kuaing di eta di terjemahkeun. Ai maneh naon atuh? Jubir. Hah? Jubir. Maneh mah mending jubleh sia teh. Naon sih teh jubleh? Oh, bibir maneh jebleh. Sok maneh lamun Cina mah like pidato Cina. Tapi ulah setelan ulah kitu. Kumaha tuh? Laan eta na. Laan si teh totopong. Pan era tuh urangna. Moal ke ku aing ditah. Ieu. Cina mah geus 10 buku setelanana maneh teh. Uing dilan ieu. Heulaan. Make naon eta? Sok di kacamata pan sok ngaplek gini kacamata teh. Banget aing teh ieu sia teh hei. Banget aing teh ieu. Sia teh Siapa da bener. yang kacamata mah di ka dieu? Maneh teh da bener. Iya banget aing nu bibir ya celi. Iya panon. Iya banget uing mah. Heuh pan di kacamata teh kieu sia teh. Kieu pan kacamata teh. Oh, cek aing. Heuh sok maneh pake. Ieu ku aing pake. Dibalik sampai dibalik. Di balik pelbah mana nama? Dibalik sateh jeung bener sateh. Apaan kieu? Ha, kitu pan kitu tuh ku make kacamata mah di mana ge? Ha, sok. Pan dibalik kita dibalik tuh. Tuh dibalik sateh. Hah? Sok Pak Guru kumaha ya Pak Guru? Kieu meureun sia teh. Gitu. Oh, balikeun ku sia nya. Eta naon? Ieu pan Cina masuk ke makin kieu maneh teh. Oh, naon eta? Halo. Aing ngomongna, Ngomong nama, oh bahasa mana Cina. jubir? Jubir, Wing. bahasa Cina, pidato. Hai. Mana bisi kai doang. Oh, ya mau pidato. Mana jubir? Heeh. Hai. Oh, jubir orangnya. Hai. Kayak diterjemahkeun Oh, urang. hai. Da bisi teu ngalartieun urang. Hanya. Heeh, bahasa itu. Hai. Aing teh geus kabar sabaraha kali hanya. Sok, oh bener. Hai. Hapunten. Can siang. Selamat malam. Can siang. Wilujeng jeung wengi. Can siang. Wilujeng jeung wengi cek aing ge. Can siang sia teh. Apan can beurang cek maneh teh. Jadi Peuting. hai. Wilujeng. 好，就就就好，其实有还其实。 Wilujeng tepang kanggo kasadayana utamina kanggo ka Bapak Kepala Desa Giri Mukti kali Ibu Sekdes. 好，
就喜欢这样，心里的话听啊，喜欢你是咚哈。Siapa teh? Sia teh panjang-panjang teh atuh aing ira rek ngomongna. Siapa teh? Panjang-panjang teuing. Oh, atuh sok kumaha? No. Hanya Hapunten. can siang. Wilujeng wengi. Oh, cuy siswan cidu. Kanggo Bapak Kepala Desa Giri Mukti Wilujeng wengi. Oh, ini sih lo huang di sini, wah ini di Tuhan ini langsung tuh, wah sih ha, tuh sih ha, ya sih, wah sih, tuh, jangan ha. Sia teh bogo aing dirameus. Siapa aing mah? Ya, aing mana bisa dah? Lah sia teh panjang-panjang teuing atuh dalam batur ge moal ngartieun panjang-panjang teuing mah. Siapa yang? So, ini mah geus. Padahal lagu deui we. Oh, benar sok. Oh.